Orang maki bae hirupnya ayun-ayunan di tetangkalan tapi baturan rumahnya supaya jadi jelma biasa. Kudu kisung ieu nya pang jadikeun jelma deui. Iya ya buah ya pan buahna sisa naon ieu, sisa lalai. Inilah sesalah lagi lah. Jahat banget. Hiledan. Ayah hiledan. Atuh masa orang ngadahar hilet. Embung malimpir ke ngadahar hilet. Ya ngetakeun surat bae ya. Surat cinta jeung Ki Soeb. Nanti balangkeun supaya nimu sugan ke Ki Soeb ngarubah orang jadi jelma. Ya paho urang teureun heuh. Ah lagi teh lah. Bantuan orangnya. Bantuan orangnya. Ima janda segala ini. Janda, janda. Bantuan orangnya. Bantuan orang. Kayak pambikin ke Kaki Soeb ya, supaya orang bisa jadi manusia. Kira pangbantuankeun urang Hati gini pas ieu. Kuenya. Dengekeun ya sudah sukun bantuan urang supaya orang bisa jadi manusia Ieu bikinkeun ka Kaki Soeb ya. Iya orang hati gini tuh pas kieu. Kasuebnya Soeb. Mainan doang mau ngerti pas ini. Kemudian janda mah. Hampurkeun we nama janda. Tersantai be ya, di pantai orang. Saya naon neng? Tadi orang nyapunya. Kepanggil ieu. Naon eta? Naon ieu? Kugu naon? Uhur kayak ya balik. Ayo mah. Coba nempok. Aduh. Wah, imah janda. Ayo jelema nih matana doang tuh. Tuh. Waduh. Anehnya. Aduh. Nyerud. Aduh, imah. Lain sembarangan imah ieu benda ya. Naon eta kieu? Ieu kertas ieu. Nyaho. Kudu. Senang mermak. Bener, nongkrong di mana yuk? Harus nyapuin tempat sampah. Tempat sampah. Ngobrol sih gitu. Gimana? Korong yuk. Oh, tak karun. Tapi ini mah korong tuh. Yuk, wah, duit. Duitan yuk. Ayang.
Hayang, orang bagi dua heuh. Wah, daek teh ieu. Neangan urang. Harta karun ya. Oh, Ayo lah. daek. Daek. Urang jadi beunghar heuh. Tuh, ada jauh tapi na ieu. Mana imah janda ieu? Isahan nulis. Ha imah janda ieu. Janda eta. Bo imah na ieu. Harta karun imah janda meureun. Aduh, ini lain nih mah. Sama imah janda tapi tah harta karuna aya di dinya tah. Tah. Harta karuna. Ieu jauh amat nya. Aduh, tadi ti imah aki ieu. Lapangan bola. Yang kita main bola heula gitu. Pirak main bola heula. Geus kitu adi ieu. Ieu mah naon nih supermarket. Waduh, nanya-nanya heula heuh. Terus dempang dita, adi kita. Terus naon dita? Naon dita nih? Madu. Daek di madu gitu. Eta tidinya. Di naon ieu? Gua. Guanya? Gua gudawang. Oh, gudawang. Oh, nyaho. Nah, sekalinya. Anu janda ieu. Kenapa imah janda? Teu nyawa, kita kan janda ieu. Kita naon lah. Sama terus tidinya, jarang berentak ieu. Wah. Ayo mah. Tapi heula moal imah janda. Benar bae, benernya ngopi heulan. Lah, geus tah, teuing lah. Kan janda geula urang. Siganan be menang harta karun ya, heuh. Ajana kumaha ieu? Urang teangkeun. Pan hayang beuneunan. Menang harta karun atau korong. Sugan be kabeuli di taneuh 2 pengki mah. Ketika amat. Ajana kiraha. Ayeuna main isukan. Kira aku udah ngkos kieu ka imah janda. Isin aing mah. Naon age? Heula. Duh, coba sukeun lah karek si amat. Oke. Wah, dandanan ganteng baik itu nya heuh. Diganteng lah, imah janda. Dan nok aki-aki. Isin aing mah naon age? Laku meureun nih kami teh. Lah, kadang lah. Kadang berubah laki heuh. Kadang ieu naon ya? Pakai kemeja, lepis. Kadang. Kadang berubahnya. Jadi costuming set. Lee Min Ho, Oh, Lee Min Ho. Lee Min Ho kumaha teh kara? bapak Korea. Aing teh nya. Nonton TV. Geus kajeun lah. Ayolah. Jadi opak Korea cenah. Udah. Itu ganteng orang. Ganteng cenah ge. Nya kisu kerci mah ganteng. Jadi lain pas aki-aki deui. Pas naon tadi kara ge? Lee Min Ho. Lee Min Ho cenah ge. Pas Lee Min Ho cenah ge aing teu bau ka Lee Min Ho heueuh we lah. Lee Min Ho mah kumisna panjang tuh. Itu mah. Ceplok ulah. Lee Min Ho mah. Ceplok ulah. Ya, geus aja. Coba ya. Seru bae pas aki-akinya. Aduh, terus lah. Saya nama tuturkeun be. Jam meureun hayang beunghar deui heuh. Ya emang sadar ka tobat. Aking tobat aya mah. Tuh, bung deui eta ngomean cara kamari ngomean jin. Kamari Italian. Anu kampung Italian deui nu mantakan mendingan aya nama lebih baik. Sakarun. Bis gitu kemana? Ngalengit. Atuh pancena ditanya harta karun ayeuna. Ulah ngalengit terus aing kumaha? Jauh ieu mah. Jadi lamun ngalengit. Oke. Teu kuat nama ngalengit nage. Jancan dicas elemuna. Orang ngojek gue. Aya duitna. Semoga. Kalau itu gak duit. Aduh, geus tuyul lah. Gadekeun we tuyul. Ayo geus yuk. Ya mah geus lah. Geus ngojek bae mah heuh. Itu kumaha mayarna? Gampang eta mah urang hutang bae heuh. Yang geus meunang geus hasil karak ku
orang dibayar Ayo. ayo segera hati lah Ya. segera saling ada itu Ayo udah baik. segera hati lah nelfon lah kayaknya orang enak aing sesukanan lah lapun cien lagi cik ustad teh mah lamun dek beberangkat teh kudu maca bismillah cenah pohoan eta bismillah kumaha nya bacaannya jeung HTP lah tuh ngadengekeun